Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Nafa mubarakah lana wa lidini qawlina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana. Allahumma ya Allah, ikhtim muga nungtungan Gusti bisa'adati ku kabagjaan ajalana kana ajal abdi sadaya wa haqiq sareng mugi nganyatakeun Gusti biziyadati kana tambah amalana kana cita-cita abdi sadaya. Waqrin mugi nyarengkeun Gusti bil afiyati kana kadamangan guzuwana dina waktos enjing abdi sadaya wa asolana jeung waktos sore abdi sadaya. Waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti ila rahmatika kana rahmat Gusti masirona tempat balik abdi sadaya wa malana jeung tegesna tempat balik abdi sadaya. Wasbub sareng mugi ngocorkeun Gusti sijala afwika kana pangapunten Gusti nu disapertoskeun timbaan kana pangapunten Gusti nu disapertoskeun timbaan ala dzunubina kana dosa abdi sadaya. Wa munna sareng mugi maparin nugraha Gusti alaina ka abdi sadaya bi islahi uyubana kana ngaluskeun aib-aib kakurangan abdi sadaya kana ngaluskeun aib-aib kakurangan abdi sadaya. Waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti at-taqwa kana taqwa zadana kana bekal abdi sadaya bidinika dina agama Gusti
wa fi dinika jeung dina agama Gusti. Ijtahadana sungguh-sungguh abdi sadaya. Wa alaika sareng wungkul ka Gusti. Tawakkulana tawakal abdi sadaya. Wa'timadana jeung tatagenan abdi sadaya. Sok baca bareng. Kasauran Imam Al-Ghazali kanu janten muridna nu terakhir dina risalah anjeunna nu ieu nitipkeun yen kedahna ngadoa dina setiap waktos terutama dina sabada netepan salat fardu. Ngan aya nu langkung dikhususkeun saur anjeunna nu didoakeun teh doa-doa anu sae nyuhunkeun kasalametan dunia, nyuhunkeun kasalametan akhirat. Terutama doa nu diwejangkeun ku mantena kamari aya sababaraha rupi doa anu peryogi diaos ku urang sadayana utamina dina sabada netepan. Nu kahiji kamari lafadna Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ama a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Nu katilu ayeuna doa nyuhunkeun hoyong disalametkeun dina akhir hayat. Allahumma khtim bisa'adati ajalana. Tegesna hoyong dipasihan pupus husnul khotimah. Margi jalmi kabagi opat dina segi bagja jeung henteuna. Hiji aya anu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Aya nu bagja dunya bagja akhirat. Nu kadua sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia nama bagja tapi di akhirat na cilaka. Nu katilu aya anu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia nama sangsara cilaka tapi di akhirat na bagja. Nu terakhir saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
di dunia na cilaka, di akhirat na oge cilaka. Tangtosna lamun dititah milih pasti hayang milih nu kahiji kabeh oge. Di dunia hayang bagja, di akhirat hayang bagja. Atusanteuna can manggih kabagjaan ayeuna di dunia, di akhirat mah hayang we pasti kabagjaan teh. Ta ieu doana Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana, mugi nganyatakeun Gusti kana tambahna cita-cita abdi. Artosna naon anu disuhunkeun, naon anu dicita-citakeun teh sing janten sae keur urang kitu. Nu katilu si doana wakrin bil afiyati guduwana wa asolana, hoyong nyuhunkeun kamaslahatan badan sehat disebatna. Boh dina waktu siang atanapi wengi utamina sapanjang waktu hoyong dipasihan sehat afiat, nya sehat nya waras. Sabab aya nu sehat unggul tapi teu waras. Aya oge nu waras tapi teu sehat, urang mah hayang cager, hayang waras gitu. Mana nu sehat tapi teu waras, jalma gelo. Wedel awakna mah. Sare sisi jalan teu makena naon, tapi seuri we angger. Cager badanna mah ngan teu waras. Aya anu ayeuna waras tapi teu sehat. Akalna aya ngan kadangkala kondisina aya ngedropna, aya lemahna. Waras akalna mah ngan teu cager badanna. Aya oge anu nya cager nya waras, eta harapan urang sehat walafiat disebutna. Aya nya teu cager nya teu waras eta mah gitu. Paling paur mah eta. Eta waqrin bil afiyati wuduwana wa asolana. Anu salajengna waj'al ila rahmatika masirona wa malana. Rahmat ti Gusti Allah hoyong katampi nalika urang mulih ka mantena ditempatkeun di barzah anu istimewa, nyaeta raudhah min riyadil jannah. Nalika di akhirat hoyong pinis di tempat nu kinuh ku nikmat Allah, buktosna surga. Jadi masirona wa amalana teh barzah jeung akhirat hoyong dipaparin rahmat. Barzah berarti raudhah min riyadil jannah, di akhirat berarti surga. Wasbub sijala afwika ala dzunubina, mugi Gusti ngajantenkeun pangampura Gusti teh sapertos timba-timba nu nyandak dosa abdi sadaya gitu. Maksudna ku rahmatna Allah dibersihkeun sagala rupi kalepatan urang. Wa munna alaina bi islahi uyubana, ku nugraha Allah urang tiasa nutupan kana kaeban. Lain urang nu alus tapi aib urang anu ditutupan ku Allah. Lain urang nu loba taat tapi kaeban urang ditutupan ku Allah. Dalam dibolekerkeun mah kasalahan urang salila di dunia ieu kaburu wirang manten. Paingan ulama nganjurkeun ngadoa wastur likun lil uyub wakshif likulil kurub wakfi adal muadin. Wastur likun lil uyub, mugi Gusti nutupan kana sagala rupi aib abdi sadayana. Lain urang nu soleh, Allah nutupan aib urang. Waj'ali taqwa zadana, mugi Gusti ngajantenkeun taqwa teh jadi bekal ke abdi sadaya. Sakumaha nu didawuhkeun ku Rasul, wa khairuz zadit taqwa, ari pangsae-saena bekal teh wungkul katakwaan ka Allah. Wa fi dinika ijtihadana, dina nyekel agama Gusti hoyong dipaparin sungguh-sungguh kasariusan gitu. Teu saukur apal katerangan tapi hayang dibarengan jeung amalna.
walaiha tawakkulana wungkul ka Gusti abdi tawakal wa timadana jeung tatagenan abdi sadaya nyenderkeun diri nyarandekeun urang nyarandekeun diri wungkul ka Gusti Allah i'timad hartina Allahumma ya Allah sabbit muga netepkeun Gusti na ka abdi sadaya ala nahjil istiqomati dina luhureun jalan ka istiqomahan wa a'idna jeung mugi ngalindungi Gusti ka abdi sadaya fid dunya di dunya min mujibatid nadamati tina perkara nu ngawariskeun kana nalangsa tina perkara nu ngawariskeun kana nalangsa yaumal kiamati dina dintenan kiamah wa khafif sareng mugi ngentengkeun Gusti anna ti abdi sadaya siqalal auzari kana beratna pirang-pirang dosa kana beratna pirang-pirang dosa warzuqna mugi ngarizkian Gusti ka abdi sadaya isyatal abrori kana kahirupan pirang-pirang anu soleh isyatal abrori kana kahirupan pirang-pirang nu saroleh waqfina mugi nyukupkeun Gusti ka abdi sadaya makana perkara ahammana anu nyita-nyitakeun abdi fi hadhihi dari di ieu lembur maksudna di dunia wa fitil kadari jeung di lembur nu itu akhirat dar nu kahiji dunia dar nu kadua akhirat wasrib sareng mugi mengkolkeun Gusti anna ti abdi sadaya syarrul asyrori kana pirang-pirang kana kaawonan tina pirang-pirang nu ararawon kana kaawonan tina pirang-pirang nu ararawon wa kaidil pujjari jeung tina kalicikan jalma-jalma anu lacut sok baca deui
Doa nu salajengna Allahumma sabit ala nahjil istiqomah, hoyong ditetepkeun dina kaistiqomahan. Sabab eta nu bakal ngamuliakeun urang. Mulia keneh jalma nu 2 rakaat tapi unggal poe duhana daripada nu 8 rakaat tapi belang betong. Alus keneh nu nungtut ngeureuyeun unggal waktu ngajina daripada sakali ngaji loba tapi saminggu teu ngaji. Alus keneh maca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah jeung Allahu akbar tiap badana tepan 33 wangsulan daripada yeuna ukur sapeuting bari dibaca 1000 kali. Nu dituntut ka urang teh dawamna istiqomahna, sabab istiqomah nu bakal nganterkeun kana kamuliaan. Mantak suhunkeun ka istiqomahan ka Allah. Allahumma sabbit ala nahjil istiqomati, kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Kun kudu bukti anjeun talibal istiqomah anu nyuprih kana kaistiqomahan, wala takun talibal karomah ulah nyuprih kana kamuliaan. Ngimpi hayang jadi mulia ari amal kakara sakali eta mah ngimpi disebutna oge, dan nu bakal nganterkeun mulia mah nu dawam gitu. Nu kadua wa'idna fid dunya min mujimatin nadamati yaumal qiyamah, hoyong ditebihkeun salami di dunia ieu teh tina perkara nu mantak nganalangsakeun ke di akhirat engke di poe kiamat. Naon? Setiap kaawonan dosa kapanina teh bakal nganalangsakeun urang, bakal ngahanjakalkeun urang. Tong waka nepi ka akhirat di alam barzah keneh loba jalma nu geus maot unjukan ka Allah hayang dibalikeun deui ka dunya. La atasaddaqu fiha, ceuk jalma-jalma nu geus marawat yakin kuring terek ngalaksanakeun sedekah, yakin kuring terek ngalaksanakeun kalusan lamun ku Gusti dibalikeun deui ka dunya mah nganda terlambat gitu. Ngaran-ngaran kurungan jeung kuringan, raga badag raga leutik, rohani jeung jasmani geus dipisahkeun, maot ngaranna geus terlambat gitu. Geus eueuh pintu deui taubat ka Allah. Mantak di dunya keneh menta ka Allah hayang disalametkeun tina perkara nu matak nganalangsakeun urang dina poe kiamat, tegasna dosa teh. Wa khaffif anna siqalal auzar, nu salajengna hoyong dientengkeun tina mangrupi-rupi dosa nu ngaberatkeun ka abdi. Sabab engke di akhirat aya nu disebat mizan, timbangan amal. Tapal badinya urang teh hoyong diberatkeun amal sae urang, hoyong dientengkeun amal awon urang sehingga berat keneh kana halus batan awon. Warzuqna 'isyatal abrari, mugi Gusti ngarizkian kana kahirupan jalmi-jalmi nu saroleh. Kumaha ari rizki jalma-jalma nu soleh? Saeutik mahi loba walatra, saeutik disukuran komo loba gitu, saeutik ditampa komo loba gitu. Ku saeutikna teu jadi ngarasula, kulobana terjadi jumawa. Jadi rizki nu aya dicekapkeun jeung ngalap cekap kana pamasih ti pangeran. Waqfina ma ahammana fi hadhihi dar wa fi tilkad dar, nu salajengna hoyong dicukupkeun sagala rupa perkara kahayang salila di dunia ieu jeung kahayang di akhirat engke. Hadihidar teh lembur ieu teh dunya maksudna. Lamun til kadar
eta akhirat. Wasrif anna syarrol asyrori wa qaidil fujari. Nu salajengna hoyong dibelokeun tina jalan-jalan nu awon, tina midamel kaawonan jeung tina kajahatanana kaum-kaum anu maksud lacut nu maksud jahat ka urang sadayana. Eta sapalina doa nu dipanjatkeun ku Imam Al-Ghazali dina setiap ba'da netepana. Allahumma khtim barang bisa'adati ajalana wa haqqik biziyadati amalana wakrin bil afiyati guduwana wa asolana waj'al ila rahmatika masirona wa malana wasbub sijala afwika ala dzunubina wa munna alaina bi islahi uyubana waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana Allahumma sabbitsna ala nahjil istiqamati wa'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamati wa khaffif anna siqalal auzari warzuqna aishatal abrari waqfina ma ahammana fi hadihid dari wa fi tilkad dari wasrif anna syarrul asyrari wa kaidil fujjari wallahu a'lam bishawab. Lalaki barantuan dianggap Rabbana fa'ana